Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula, kacida pisan bedana dina panitah kolotna. Komo geus nyoo hapena, budak ngadadak torekna, fokus kana maen gamena, FB WA jeung IG-na. Ujang pangmolikeun uyah, jawabna teh naon mahah, teu cara aya pamenta, kakolot kudu segera. Neng pangmolikeun pecin, jawab emma abdi isin, kana cinta mah meuni bucin, dititah kolot mah isin. Dina waktu keur beakna, kuota dina hapena, bebeja ka indung bapana, minta duit jeung kuota. Komo budak masih leutik, ka indung bapana ceurik, meuli kuota jeung hapena, nempo YouTube jeung TikTokna. Lain ulah boga hape, abdi kakolot mi hape, mere waktu sing kahade, ka budak sameme gede. Mengpeung leutik di emutan, kana solat sing daekan, kana ngaji papatahan, sing angkat ka pangaosan. Hatur nuhun sadayana, tos nguping ieuna nadoman cerita kuring, mugia janten pepeli.